Assalamualaikum. Kumaha sehat sadayana nu di dari itu di lalemburna ye tepangkeun deui sareng simkuring ujang comro. Di nu dangetnya simkuring bade nyaritakeun dongeng deui bahasa Sunda anu ngeunaan dongeng di nu radio. Mangga dipihatur kanggo sadayana fans dongeng didangukeun mugi kahiburnya. Dongeng bahasa Sunda carita anu ngeunaan tina radio. Salian dongeng tinini aya oge dongeng anu asalna tina radio. Dongeng tina radio mah biasana leuwih rame jeung campuh pisan. Komo lamun anu ngalakonana teh mangrupakeun hiji jawara. Jeung deui da dongeng tina radio mah kalolobaanana ngeunaan jawara jeung elmu kanuragan. Anu ngalalakon biasana mah anu jago kana silat atawa kanuragan. Teu aneh lamun dina sapanjang ngalalakonana remen ngalaman tarung nepikeun ka toh pati jiwa raga. Ditambah deui dongeng tina radio mah tara sakedeung-kedeung. Dina hiji lalakon atawa judul teh bisa meakeun waktu mang poe-poe atawa mang bulan-bulan. Teu aneh lamun osok matak gantung dengeun. Hayang geura apal kana tuluyanana jeung hayang geura apal kana pamustunganana. Dongeng dina radio disiarkeun biasana mah unggal poe. Kalolobaanna mah dina waktu pasosore. Najan kitu aya oge anu dina waktu pabeberang. Dina sapoena biasana mah ngan ukur sajam, kadang kurang. Dikurangan ku waktu berita oge, iklan pangrojong, lila. Jadi hiji judul dongeng dina radio miboga katangtuan siaran atanapi disebatna jadwalnya. Jadwalna sorangan gitu. Anu arang langka incah balilahan. Kusabab geus jelas kana jadwal siaranana. Dina prungna siaran teh anu mikaresep osok langsung madep nyang hareupan radio anu geus disetel kana galura anu nyiarkeun dongeng. Malahan anu keur boga gawe oge osok ngahajakeun eureun heula pikeun ngadengekeun dongeng atawa nyetel radio bari digawe ameh nyantai. Nah arek digawe di lembur atawa di kebon. Ka kebon teh bari mamaoha radio. Pokona mah ulah nepikeun ka tinggalin dongeng. Lamun sakali natinggalin teh matak teu apal kana jujutan lalakona. Dongeng bahasa Sunda carita anu ngeunaan tina radio bagean kadua. Ngeunaan dongeng dina radio lumayan loba lalakon anu dicaritakeun. Anu masih keneh kainget mah dina taun 80-an
aya dongeng anu kacida kawentarna nyaeta dongeng anu judulna Sirawing. Dongeng Sirawing nyaritakeun ngeunaan ngalalakonna Darma anu ceulina rawing kusabab kasabet ku bah bewok make bedog. Dongeng Sirawing mangrupakeun lalakon dongeng anu panjang. Lila pisan arek tamatna. Teng sabaraha lila tamatna teh. Malahan nepikeun ka aya filmna sagala. Dongeng Sirawing didongengkeun ku Wakepoh. Wakepoh mangrupakeun salah saurang tukang ngadongeng anu kahot atau nepi kasohor lah. Bisa nyarita rupa-rupa sora. Timimiti sora lalaki nepikeun ka sora awewe. Ngan radio anu nyiarkeun ieu dongeng kuring ge poho deui geus lila teuing galura radio naon teu apal. Salian ti dongeng anu lalakonna Sirawing aya deui lalakon sejena saperti lalakon Kasan Dara Sandra, Si Buntung Jago Tutugan, Doni Ajo, Ajag Bodas, Nyi Ganting jeung lalakon sejena anu lamun ditataan hiji-hiji mah lumayan loba. Ngan lolobaanna mah hodeui. Sedengkeun anu ngadongengna salian ti Wakepoh aya oge Mang Bahar, Mang Jaya, Mang Engkos, jeung simkuring oge Ujang Combro. Heureui jeung nu sejena kitu. Pokona mah moal kurang tukang ngadongengna aya sababaraha pilihan anu ngadongeng jeung lalakon dongengna. Da biasana mah dua urang tukang ngadongeng anu ngadongengkeun hiji lalakon. Tah sakitu dongeng anu dicaritakeun ti simkuring Ujang Combro. Eta teh dongeng anu ngeunaan tina radio salah sahijina eta anu tadi disebatkeun ku Ujang Combro. Nya seueur lah mangrupi tokoh-tokoh dongeng anu tadi disebatkeun. Mang Jaya, Wakepoh, sareng sajabana termasuk simkuring ge sok ngadongeng nya. Resep pisan gitu. Mugi kanu pamirsa tiasalah ngahibur gitu. Mugi tiasa manfaat ieu pikeun ngalestarikeun budaya Sunda anu sempet dikerelep kumaha lah. Kitu weh kasadayana punten bilih aya kakirangan ti simkuring Ujang Combro kana ieu caritaan dongeng punten bilih dihapunten nya. Kitu weh ti dongengan ti abdi wilujeng tepang deui dinu waktos anu sanesna. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.